anjing koreman oi anjing 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 Nonok kanan segitiga bulat. Cah. aduh anjing ieu nya ngirup teh euy peuring modal page berkapel motor beli martabak tuh boy kayaknya jangan diugi kami toha euy kudu tomato yang kamari ciodean banget beri nguruk teh nah sudah beres ya motor si Goyen ganti oli kurang kecokan lah sudah benahun lah udah hujan nih euy Ding aya kebon euy nusinana euy bepaing butuheun euy jang ka pasar induk sugana esnana di ditu lah geus beres motor teh geus wah biasa we nya nganyuknya pecakan ini bohong wae tarik kituhan nuhun ya ayo kenaon iya biasa bawa duit yang apel ayo kemon saya kurang beli tuh orang butuhin terus sok iya penyesaan yang kurang mah sok kurang pangalakeun asal duitna ayeuna sok nginjem 100 apel nya ge kurang dianggerkeun ya tong kasasahakeun omah tah duitna saya moal percaya tara bohong we kieu ya anjing panas pas saung nih anjing nih tuh budak juragan sayur tuh lumayan ayo nah ke tomat antarkeun siap nyo beres we siap ya nah siap lumayan begitu mak itu budak juragan sayur enak ka dieu urang kasbon euy ngan kudu dibayar ku tomat anjir lumayan nya apel tomat ayam meureun pelewe atuh heueuh nyeta aya jeung tamat-tamangan yang apel anjing koreman oi siapa ku anger anjing aya kawe bro-broan aya kewatoran papayahan anjing aduh ya atuh lieur jeung gawa jeung mana mah anjing gak mau anjing buat koreman kieu bohong lah bengkel teh kurang kumaha aduh anjing nah sia lo kalau motor anu ditulungan anjing aing nya panghudangkeun cik atuh meuni capek nyapang motorna dieukeun atuh anjing mana ieu we ka dieu karek jatuh dari motor urang mah jatuh cinta curhat deui wae sia anjing lain curhat nyata teu kuna naon eta jadi canggeng kudu bakat tukang urut ieu mah pangu Kamarana ieu jangan si taplek teh telepon si taplek duh tadi angkat banyak si Nana sugan gimana euy jalan aja aya nu telepon aduh halo saya halo nak ayo taplek deh nya mun pakades aduh pakades plek daguan kurang di imah heuh penting ya buat ayeuna heuh ayo anjing sorangan berat kolong kalaka dicokor si anjing halo geus daguan nama aduh nah hari oli geus diganti ai rem nah teu pakem keneh wae aduh kenapa pohon gitu montir teh duh panas kieu euy
lah RKI mah jauh, paling nyobaan aplikasi anyar. Ya aplikasinya ya, aplikasinya. Alah anjing yang nyeri cangkeng segala. Aduh. Sana skill tek balik jauh, rem lembang. Nyobaan aplikasi segi ketiga kotak okanan segitiga bulat aduh cah anjing jadi motor kieu No. Jangan ngalunin segala ya. Anjing. motor naon dia motor ngarit bronya. Nah motor itu bisa makin lagi bahan sekali di segitiga kotak LG L2 kotak segitiga ya cobaan iya menikah sepeda pada kena motor tadi mah bisa gue cai herangan deh lumayan ke bensin ya kali segala deh. A few moments later. sepeda mah jadi sehat Naon Pak Kades ini? Ini nggak jadi amakan ini. Kira anjing buka utang Pak Kades. Dibayar kasbon. Sesuai ke mana? Tempat yang di kafe. Anjing, ayo sorangan anjing cemburu. Ya, anjing cuma goblok. Kades. Kades. beneran Kades. Ayo naon Pak Kades? Panggil aja tadi. cenah cek beja anang rumah orang huruan cenah Ada kabe teh Pak Kades, sabaraga bakal laporan. Atuh ka sorean geus ngopi, ngalanyap. Apa tinggal ruang sepeda. Terus kumaha? Pada kumaha deui da geus Pak Kades atuh. bisa aman kan cenah Aman, orang geus beres Pak rumah orang aman tuh Aman. aing bisa kauruan Aman beres jadi aman. sapi pange rumah Wah, mama atuh aman, lombang mah. aing si Bao jeung si Nana teu bener wae teh ngurus anak ayam sing ayeuna pangempok Gimana? Kuncina? tadi sibuk Sibuk? heeh Sok tuh. naon deui bae deh paceneh ayo paceneh Pak Kades ya paceneh kenaon Pak Kades mah teu gaul, mini P. Pinjam heula duit. kalau kasbon ya cocok buru ini Lihat. kalau kasbon we diheulakeun Nya makan tuh mere Pokoknya mah jangan lupa tonton juga Sunda Barbar 03. Jangan banyak bergaya, banyaklah berkarya. Sebuah kisah nyata akan kujadikan sebuah karya. Kukira cuman panjang teuing. Jangan lupa pokoknya mah jangan lupa Subscribe. Jadi kemana? Ayo nama kita jangan terlalu semangat ya, yang penting mah kita belajar berkarya bukan untuk bergaya. Kita mah cerita bukan hanya ide-ide fiktif lah, kisah nyata lah, Kasep nalat. kasep lama. Hey. tidak perlu tenar. Yang tidak perlu tenar, Dan tidak perlu sangar. yang penting rezeki lancar. Minta kopi di kopi. Daripada ke warung ke tukang kopi nganyar.